mana Sujang? Gaya mana? Pakai wig gitu Terus di salon, Pak. Kumaha Ujang kasepnya? Apaan ku bapak ka salonnya titah dicukur mana? Bukna jadi panjang gitu. Pamere, Pak, ti tukang cukurna. Bagernya. Nah, mana diberi ke tukang cukur? Leuheung bager. Tadi tukang cukurna pas nyukuran bersin. Jadi we jempol. Musabah buka jempol. Jadi we kebotakan. Hah? Kajemol. Cing, bapak ningali bro. Mana kok 3 anak tuyul? Hari bapak. Mun Ujang tuyul, ya bapaknya tuyul. Pak, pangkadikeun heula remote. Eta cokot sorangan eta remote saya aya nitah wae ka kalau teh maneh mah. Tuh, teka tepi dah, Pak. Dibabuk sia tuman ka kalau teh. Tahun balik nongol, canak remote lah ka dieu. Itu balik sia budak kota. Mana keur naon Sujang? Eta masak naon? Lain keur masak, Ujang mah keur mikir. Kira aku mikir bari masak mana teh? Cek Pak Guru, kudu mikir asak-asak. Mantakeun Ujang mikir, keur masak. Lain gitu atuh Sujang. Maksud Pak Guru, pikir asak-asak teh tong bari masak, tapi masakna engke. Tuh, maksudna ayeuna geus asa kakara mikir. Oh gitu, Pak. Emang mana mikiran naon? Mikiran Bapak teu kawin-kawin. Alah, suara naon eta? Suara ngagura ge? Pak, tolong Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Alah, suara naon eta teh? Wah, suara cucurut meureun. Pak, tolong Pak. Buru Pak. Ini suara budak labu. Kunaon mana nyet? Tulungan, Ujang katinggal sendal. Mana emang hari wangke. Hana surusuhan, laan ku maneh sorangan. Ngaudeuyana ka bapak teh maneh mah tuman. Daek we, Bapak diheureun ku Ujang. Pak. Naon? Itu tukang bakso nanyakeun Bapak. Nanyakeun bapak? Pawuheun ka bapak gitu? Duka atuh, babaturan Bapak meureun. Sahanya? Ada gua lah, panggilan lah. Aya naon deh tukang bakso teh cing, daguan lah tuh. Bahaya. Kemana bu? Dasar budak belenggu. Sujang, mana jajan bakso bieu? Bapak nu mayar saya teh. Lapar Pak. Bae we bayar ku Bapak.